batur kita tadi aing pelayang temanggihan aja si bunga kenaon itu ku aing gawean si bunga ya. Bunga Anda ngapain di sini, ha? Lagi mencari bunga. Lagi mencari bunga? Iya dong. Bunga apa? Bunga bangke. Bunga udah makan? Udah. Udah makan? Udah. Kok main sendirian aja? Hah? Gak ada temen. Gak ada temen? Aduh, kasihan amat hidup Anda itu ya. Hah? Mau kemana? Ya, aing mau ke depan. Ikut. Rek naon milu sih teh ngejeduk di dia. Milu. Mang Nur apa Mang Nur tak? Oh, di bundaran. Pas tangkal itu. Bundaran mana? Itu di. Di depan rumahnya? Di depan rumahnya. Oh. Ya udah, saya mau ke sana dulu ya. Oke, Paman. Bunga hati-hati di sini ya. Oke. Nanti takut ada itu sandekala. Hei, Anda itu sedang ngapain? Ya, aing lagi sedang berdendang lah. Di pohon apa ini? Rambutan. Oh, pohon rambutan. Ya, belum diganti dari dulu juga pohon rambutan Kirain ini. pohon anggur. Bukan dong. Anda sendirian aja? Ya jelas aing serangan dong, Tolong aing anter. Ke mana? Saya butuh anak jauh. Mana ketawa? Aing lagi butuh anak jauh ini. Loh, serius aing ya? Anda habis makan apa? Aing habis makan pete tadi. Sangat bau aduk sekali. Adatna dong. Aku itu lagi butuh itu. Masa seorang adek Kipri butuh anak cau jeung naon, Hante aing bujuk. Hante geus insap aing mah. Kan saya teh mau itu butuh melak jeung di kebon. Apa? Hante aing, hante geus hante di dia. Ini aing lagi luka serius ini. Hati-hati. Anda sangat ketakutan sekali, Aing butuh anak cowok. Jeung naon? Depan aing dititak winung aing ditarik melak di kebon cenah. Aing ada Kipri jeung anak cau. Emang kumaha kitu? Ya Emang tenang salah. naon pada wae di dinya mentara ka kebon anjing. Heuh bisi aya nu apal nu bogeun saha kitu nya. Tanggal cau mah loba, cau meuli di aing aya tuh. Butuna tanggal cau naon? Kan cau raja butuhna genan. Cau raja. Cau raja. Oh, cau raja teh nu kieu nya. Ieu. Gederang. Ya bukan, atuh itu mah raja itu penyanyi itu mah. Ada apa? Raja Cau. Cau raja. Cau raja. Anu boga cau raja mah si ieu si Jiwong. Si kekanjut. Bukan di mana si kunyuk eta? Manehna bapana loba melakan tanggal cau raja wae eta mah. Bapana tukang ka kebon. Heeh, tapi seorang petani. Bolehkah saya antar ke sana? Hoream aing teh purun Kok nggak mau? Nya aing setelan ginding kieu atuh kudu nganter di dinya ka kebon hoream Nah, naon kabina-bina teuing atuh tina salin ka imah tuh. Teu purun aing mah aing geus gaya kieu teh purun hoream. Urang mah ya kayak perlu heula. Teuing euy, laleuseuh teuing teh nya. Sekalian bae tuh eta deui. Jol kabeh. Berangkat, oke? Pokona mah sama loba tanggal cau mah mau. Kucing aing kadempet. Cuman mah dina teh buka mata di dinya teh. Aing ge dadelep, mang aing ge dadelep, tapi di dinya leumpang ngamepet wae. Dadelep tanggal aduh. Batur sih nyarekan kamu nabi teuing. Dalam diamku terpaku. Ih, siapa naon? Jiwong. Ih, Kenaon, Paman? kadolona kenaon? Kemana mana? Ditimulan, Pak. Ujik balik lah. Batur. Ayo seharian. Mo, cicing bunga. Ih. Ampun, saya nganu kitu mah ayam, kitu patut. Dalam diam. Au. Salah. Tadi mana si kunyuk ini? Tadi di itu di kebon
Aing dari tadi panggil jeung jalma ieu. Anda mau kemana bunga ha? Kesel ah. Kesel. Anda kayaknya itu bersedih sekali ya. Hah? Kesel. Dari raut muka wajah Anda itu saya melihat Minimal Anda harus semangat dong, semangat. Kamana heula? Kamana? bunga. Kamu sangat cantik sekali lah. Anjing. Ya, pulang ya. Loh, kok pulang nggak mau ikut main sama kita-kita? Enggak, gabut. Nanti saya ajelengin ke balong. Itu siapa? Bunga. Siapa namanya itu? Bunga. Bunga apa? Bunga Awok dong. Bunga Awok. Iya, Bunga Awok. Bunga sini, kenalan dulu dong. Kenalan dulu, ini temen aku mau kenalan. Iya, tai. Bapak kaya tai kuda. Ya. Ih, Sikit aja tuh cek aing pegawai. Si kutu kupret mah wacik ieu ge di kebon kene. Oh, tai. Nah, isi wacik di kebon kene kunyuk. Ulah. Lain masalah ulah atuh sia teh geus burit sia teh kumaha. Ya, paman geus di mana ya? Montong seri goreng ah. Mun batu kumaha aing we. Keur mah hidung goreng deui sih mah. Sarua ge goreng. Naon ka dieu? Aing butuh anak cowok. Kadi geus eta menikah bina-bina teuing. Ya. Si Kipli teh butuh. Araon batur kunyuk tah. Usaha. Oh, aing atuh. Kebon aing. Oh, nya. Aing butuh anak cowok raja. Gableg teu? Butuh anak cowok raja. Heeh. Dulu atuh. Kadeuleut teh. Aing butuh. Ek meuli aing. Butuh anak cowok raja cenah. Butuhna meureun 500 tangkal jeung melak di kebon aing. Indung aing butuhan. 500 tangkal. 400 tangkal aya. Aya deuleu tuh loba aing. Sabaraha hargana hijina? Hijina ku aing dibikeun 50 ribuan lah. Ka mana mah? Bina teuing sia mah mending mahal Goblok teuing. 50.000. Jih. Ayeuna zaman naon? Wah, aduh anjing. Cek aing ge nanti panggil kitu deui sia mah paman. Naon, Wong? Hah? Naon? Itu tuh naon? Teuing. Hah? Lain itu mah. Oh, naon kita mah. Geus erek moal ya. Erek. Itu nana ieu. Ulah 50.000. Salawe lah. Pan aing butuhna loba ieu 500 tangkal. Teuing aing salah. Ya, Wong sia teh panai butuhna pan ieu loba ali sabaraha tanggal mah? 500 tangkal. Heuh da aya rugi mah tuh jang naon. Rugi teh mana? Kumaha kudu ka sia teh dan teu kudu melakan unggal poe sia teh dejara di sorangan anakna mah sia teh. Geus ku aing dikurangan 45.000. Sia mah 30.000 lah. Hing. Ya tong mepengkeng teuing atuh. Nah, mepengkeun kumaha kunyuk ai sia. di batu ge kunyuk harga nu kitu teh ukur 30.000. Beda nu aing mah tangkal cauna genan. Bina-bina teuing. Ek dibere moal 30.000. Geus tambahan atuh 5.000 deui lah. Sia mering teh eta ciwong. 30.000 ku aing di kesan. Moal dibikeun ku aing mah. Nah kabina-bina teuing kunyuk. Nya geus atuh kieu bae. Ku aing dibikeun. Tapi beli kabeh. Maksudnya beli kabeh kumaha? Nah sia buka tangkal sabaratus kunyuk. Jih, nya beli kabeh. Pan dia butuh anakna. Heeh. Oh maksudnya kumaha? Heueuh pan maneh teh butuh anak naungkul eh. Tuh Si anakna. Kipli. Heeh. Datang ke aing, Ya. minta diantar ke maneh. Butuhan anak cau. Apaan heueuh? Ku sia dibere moal meuli anak cau sia. Heuh ku aing ek dibere mesin merejit genan tapi kudu kabeh. Oh maksudnya kudu kabeh jeung nu mana? Heuh kabeh yo. Panah teh butuh anakna. Heuh anakna. Heuh aya anakna teh indungna. Maksudnya? Aya bapana. Maksudnya? Jih, nah maksudna kumaha aing mah teu ngarti. Jadi aing kudu meuli jeung anakna, jeung meuli indungna jeung bapana gitu. Nya heueuh atuh. Ai maksud sia kumaha wan? Kan aing butuh lagi anakna hungkul sia teh. Heueuh pan butuh anak cau lain. Butuh anak cau, si Kipli butuh anak cau. Heueuh ya paman, amun aya anakna berarti aya indungna. Aya bapakna. Untung ku aing teh titah dibeli jeung ninina jeung akina sok. Pan si Kipli mah butuhna ge jeung pelakeun. Butuhna anakna hungkul jeung Anakna pelakeun hungkul. deui. Pira ku aing dipelakan anu baradagna diplak-plakeun. Ih. Kan aing butuh anakna hungkul. Matak emosi nu kieu mah cek aing ge. Sia nu matak emosi mah. Yo aing kurang kumaha ka maneh. Ku aing dibikeun kabeh eta.
Kan aing butuh anakna hungkul, teu kudu kabeh jeung indungna jeung bapana teu kudu. Aing kudu balik dibalik deui, aing ngomong teh paman. Sia anu balik-balik deui mah di mana-mana ge nu meuli anak cowok mah anakna we hungkul. Iya pengetahuan mah ya. Yo, lamun aya anak pasti aya indung, aya bapak, aya nini, aya aki. Sok, benar teu? Kumaha sih kalau belum ka anak karep sia mah kumaha? Didinya tak dua nanan ngebelewing. Sia anu ngableuwing. Sia nu ngebeleuwing. Nah kakak aing. Oh, geus pugu aing mah butuh anakna. Ek dibeli moal. Yuk, aing waktuna terbatas aing mah yuk. Aduh. Sok ek dibeli moal. Maksud terbatas di kadang tukang kaleuweung sumur sia. Tong salah, pakai aing lega. Teu nanyakeun aing mah pakai sia lega oge. Jadi intina erek dibikeun moal aing butuh anakna hungkul. Ku aing ek dibikeun. Tapi wayahna ceu aing ge beli indungna, bapana, akina, ninina. Nah aku aing teh tadi beli yo. Cik, maraneh teh nya kudu boga rasa berkepricauan sia teh. Aing dicau naon itu? Oh, mana? Aisyah, goblok.